Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumi wa barakati wa syafaati wa karamati wa maunati wa asrari fid dharaini amin. Wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunahan wudu. Ayil wudu'i tegasna mah pirang-pirang kasunahan wudu. Asyaratu asya'a eta aya 10 pirang-pirang perkara. Sunnah wudu itu ada 10. Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapalihna tina pirang-pirang salinan matan. Di dalam matan yang lain bahasana bukan asyratu asya'a tapi bahasanya asyru khisalin. Ari lapad asyru khisalin. Asyru khisalin ari lapad asyru khisalin sami keneh 10. Bedana itu mah ku asya ieu ku khisal. Hartosna asli hisolin 10 pirang-pirang warna. Jadi kesunahan wudu itu ada 10 macam. Yang pertama atasmiyatu. Tegasna nu kahijina maca bismillah. Atasmiyatu tegasna kahijina maca bismillah. Sebelum wudu kita disunahkan membaca bismillah. Kapan? Awalahu dina mimitina itu wudu. Awalahu dina mimitina itu wudu. Wa aqalluha jeung ari batas minimal tasmiyah. Kumaha paling minimal nyebutkeun bismillah? Wa aqalluha jeung ari batas minimal tasmiyah. Bismillahi eta lapad bismillahi. Minimal ngucapkeunana teh bismillah. Wa akmaluha jeung ari pangsampurnana itu tasmiyah. Wa akmaluha jeung ari pangsampurnana itu tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim eta lapad bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sempurna mengucapkan bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika kita lupa tidak membaca bismillah, apakah bisa membaca bismillah di tengah-tengah? Fa in taroka maka lamun ninggalkeun si mutawaddi zaman wudu. Fa in taroka maka lamun ninggalkeun si mutawaddi zaman wudu atas miata kana maca bismillah. Atas miata kana maca bismillah awalahu dina mimiti wudu. Awalahu dina mimiti wudu. Ata maka ngadatangkeun si mutawaddi. Ata maka ngadatangkeun si mutawaddi. Maksud ngadatangkeun adalah ngalakonan si mutawaddi biha kana itu tasmiyah. Biha kana itu tasmiyah fi asnaihi dina tengah wudu. Fi asnaihi dina tengah-tengah wudu. Fi asnaihi dina tengah-tengah wudu. Jika kita lupa di awal tidak membaca bismillah maka boleh ketika misalkan di tengah-tengah wudu kita membaca bismillah. Mengganti yang awal. Begitu juga di dalam makan kita lupa ketika sahur ketika buka kita langsung tidak membaca bismillah maka ketika di tengah-tengah makan kita disunahkan untuk mengganti dengan bismillah juga. Nah ini dalilnya. Fa in tarokat tasmih awalahu atabiha fi atnahi. Kumaha lamun geus beres wuduna bisa keneh teu aya kesempatan teu fa in parogo maka lamun beres itu mutawaddi. Fa in parogo maka lamun paragat beres itu mutawaddi. Zaman wudu geus beres minal wudu itina wuduna. Minal wudu itina wuduna lam yati maka teu kudu ngadatangkeun si mutawaddi. Lam yati maka teu kudu ngadatangkeun si mutawaddi, teu kudu ngalakonan si mutawaddi biha kana itu tasmiyah. Biha kana tasmiyah. Geus beres mah nya moal bisa geus. Geus leungit berarti kasunahan maca bismillahna. Kadua, kesunahan wudu yang 10 itu yang kedua wa ghuslul kafaini. Jeung kaduana ngumbah kade gina dipatahkeun wa ghuslul kaffaini jeung kaduana ngumbah dua dampal panangan. Wa ghuslul kaffaini jeung kaduana ngumbah dua dampal panangan. Ilal qu'aini dugi kana pigeulangan duanana. Ilal qu'aini dugi kana pigeulangan duanana. Pigeulangan teh ieu tah. Sakieu berarti kumaha tah dugi ka dieu. Ilal qu'aini dugi ka pigeulangan duanana. Iraha tah ngumbah dua panangan teh sampai wudu kan kitu ngumbah lah. Qoblal madmadoti dina sateu acan kekemu. Qoblal madmadoti dina sateu acan kekemu. Wayagsilu jeung adus si mutawaddi. Wayagsilu jeung ngumbah si mutawaddi. Wayagsilu jeung ngumbah si mutawaddi. Wayagsilu jeung ngumbah si mutawaddi huma kana itu kafaini. Huma kana itu kafaini. Salasan kalawan 3 kali. Ngumbah panangan teh sabaraha kali? 3 kali. Intarodada lamun mang si mutawaddi intarodada lamun mang si mutawaddi
fituhrihima dina suci na itu kafaini, fituhrihima dina suci na itu kafaini. Jika kita ragu, aduh iya masih kena kotor, masih kena ada najis, terus we sampaikan ketiga kali. Iraha tah ngumbah panangan teh samemeh qobla idkholihima, kan ieu mah gambaran wuduna teh dina kulah, dina wadah caina. Qobla idkholihima dina sateuacan ngasupkeun itu kafaini, qobla idkholihima dina sateuacan ngasupkeun kana itu kafaini al ina akana wadah. Jadi sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah untuk mengambil wudu, maka sunat panangan kedua dampal panangan tersebut, kedua telapak tangan tersebut dibasuh terlebih dahulu. Al mustamila eta wadah teh al mustamila anu mencakup itu ina, anu mencakup al mustamila anu mencakup itu ina alama in kana cai dunal kulataini sahandapeun dua kulah, alamain kana cai dunal kulataini nu sahandapeun dua kulah. Nah jadi lamun wuduna dina ember anu alit, nah maka kumaha heula si panangan. Lamun ayeuna di balong mah geus di dinya kukumahna leuwih ti dua kulah mah. Pailam yagsil, maka lamun henteu ngumbah si mutawadi, huma kana itu kapaini kuriha maka dimakruhkeun, lahu pikeun si mutawadi, naon gom suhuma neuleumeun itu kapaini, naon gom suhuma neuleumeun itu kapaini pilainai dina wadah. Jadi kumaha heula. Wa in tuyuqina jeung lamun diyakinkeun, diyakinkeun naon tohruhuma suci na itu kafaini, lam yukroh maka teu dimakruhkeun, lahu pikeun si mutawadi naon gom suhuma neuleumeun kana itu kafaini, lamun ayeuna tanganna sudah bersih mah, diyakini bersih, maka boleh langsung diteleumkeun kana wadah. Itu kesunahan wudu nomor kedua. Kahiji maca bismillah, kedua ngumbah heula panangan, dampal panangan. Katilu naon? Wal madmadatu jeung katiluna kekemu. Ba'da goslil kafaini dina sabada ngumbah dua panangan. Nah, ada etikanya tadi hilap. Ketika kita lupa membaca bismillah di awal, kan boleh membaca bismillah di mana? Di pertengahan. Nah, cara membaca bismillah di tambahan. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Cuma Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Awas nanti ada di kuis. Cuma Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Awalahu mimitina wudu, wa akhirahu jeung tungtungna wudu. Jadi jangan lengkapi nambalan Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Begitu juga ketika kita lupa makan langsung teu maca bismillah, inget keur dina pertengahan dahar geus setengah piring kakarek inget, aduh teu maca bismillah bisi teu barokah. Nah maka ucapkeun we kumaha dina pertengahan dahar Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nomor katilu kesunahan wudu teh wal madmadatu jeung katiluna kekemu ba'da goslil kafaini dina sabada ngumbah dua panangan. Ba'da goslil kafaini dina sabada ngumbah dua panangan. Nah, langsung kekemu tos ngumbah dua panangan. Wa yahsulu jeung hasil naon aslu sunnati asal kasunahan. Wa yahsulu jeung hasil naon aslu sunnati asal kasunahan. Biha dina itu madmadoh. Bi idkholil ma'i ku ngasupkeun cai. Fil fami kana baham. Anu penting urang ngasupkeun cai kana baham we gitu. Purakeun deui. Sawaun eta merek di itu tah nena ngaranna teh dikumur-kumur atau langsung diburakeun nya. Sawaun eta sarua. Sawaun ari hukum eta nu sarua mangga. Adaro nah muterkeun si mutawadi. Adaro hamzahna istifham.
nah daro muterkeun si mutawadi. Adaro nah muterkeun si mutawadi. Mun Indonesia nama nah naon dikunyah dikumur-kumurkeun si hu kana itu maun. Hu kana itu maun. Hu kana itu maun fihi dina itu famun. Fihi dina itu famun. Nah, fihi dina itu famun. Wa majjahu. Wa majja jeung nah ngaburakeun si mutawadi. Ngaburakeun mah langsung nyiduhkeun. Wa majja jeung nah ngaburakeun si mutawadi. Ngaburakeun hu kana itu maun. Hu kana itu maun. Amla atawa henteu. Nah eta mah dikekemukeun heula langsung diburakeun atawa henteu dikekemukeun heula. Nah itu sudah termasuk madmadoh. Paya asup we cai kana baham. Pain aroda maka lamun ngamaksad kumaha lamun hayang sampurna. Nya aya anu kieu, aya anu dikekemukeun langsung diteleg. Nya asa ulah bulan puasa we. Teu naon. Langsung teleg. Aya anu diburakeun gitu. Jadi aya anu dikekemukeun langsung diburakeun, aya nu dikekemukeun non langsung diteleg. Eta beda-beda, silakan mau yang mana. Teu naon. Diteleg oge. Pain aroda maka lamun ngamaksad kumaha nu alus ya. Nu alus diteleg atau diburakeun. Pain aroda maka lamun ngamaksad si mutawaddi. Pain aroda maka lamun ngamaksad si mutawaddi. Al akmala kana anu leuwih sampurna. Al akmala kana anu leuwih sempurna. Maka mana itu majja maka ngaburakeun ieu si mutawaddi. Majja maka ngaburakeun si mutawaddi hu kana itu mau. Nah maka yang paling sempurna adalah diburakeun ulah di dahar. Hiji maca bismillah, dua ngumah, dua dampa panangan, tilu kekemu. Opat naon? Wal istinsyaku jeung kaopatna nyingsreuk cai kana irung. Wal istinsyaku jeung kaopatna nyingsreuk cai kana irung. Nyingsringkeun geuning nya. Wal istinsaku jeung kaopatna nyingsreuk cai kana irung. Mana Simba ada? Paham nyingsreuk cai kana irung? Naon Indonesiana? Menghirup air ke dalam hidung ininya sebelum wudu. Oh sunat menghirup air ke dalam hidung. Dihirup airnya. Wal istinsaku dan menghirup air ke dalam hidung gitu istinsak itu. Ba'da madmati dina sabada kekemu. Ba'da madmati dina sabada kekemu. Dina sabada berkumur. Jadi sesudah berkumur langsung menghirup air ke dalam hidung gitu. Wayah sulu jeung hasil naon aslu sunnati asal kasunahan. Wayah sulu jeung hasil naon aslu sunnati asal kasunahan. Fihi dina itu istinsak. Dina itu istinsak. Biidkhalil ma'i ku ngasupkeun cai sarua jeung tadi lah. Nu penting asup cai kana irung. Biidkhalil ma'i ku ngasupkeun cai fil anfi kana pangamung. Fil anfi kana pangamung. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Sawaun ari hukum eta nu sarua jadaba nah nyedot itu si mutawaddi. Jadaba nah nyedot itu tah gitu. Jadaba nah nyedot itu si mutawaddi hu kana itu maun. Hu kana itu maun binafsihi ku dirina si mutawaddi. Binafsihi ku dirina itu si mutawaddi. Nah disedot punya ya. Tadi kitukeun. Ila khiyashimihi. Hoesum ila khiyasimihi kana tungtung irungna si mutawaddi. Ila khiyasimihi kana tungtung irungna si mutawaddi. Wa natharo jeung nah nyingsringkeun. Nah eta mah erek disedot ku irungna teh diasupkeun. Atanapi wa natharo jeung nyingsringkeun si mutawaddi. Ieu mah dikitukeun tah. Wa natharo jeung nyingsringkeun si mutawaddi. Kana itu maun. Nya disedot terus disingsringkeun hukana itu maun amla atawa henteu. Jadi boleh disedot terus disingsringkeun. Boleh oge disedot nepikeun ka jero. Kumaha anu sampurna? Pain aroda atawa disedot tungkul misalkan nya henteu ku dirina. Kitu we hukul tah. Pain ngan dina Fathul Muin nya di dieu bisi teu aya dijelaskeun dina Fathul Muin sunnatna pisan teh alusna ieu mah nya sebaiknya lebih baik itu
1 kali siukan untuk ke kemur dan untuk menghirup air ke dalam hidung. Untuk madmado dan istinsak itu 1 kali siukan. Nyiuk cai teh eta teh jang duaaneun. Nya jang ke kemur jeung jang ayeuna ngingsrek cai. Nah, jadi ciuk si cai teh atau tanean lamun akran mah. Langsung buah. Terus karena irung tuh. Terus sampai ke 3 kali. Buah, langsung irung. Katos teh. Nah, jadi ente jadi tegenep kali atuh. Lamun masing-masing makan 3 kali kieu. Wah, borosnya terus irungan boros itu mah. Jadi sunat tina patumuin ada. Jadi 1 kali kedukan itu, 1 kali gurop, 1 kali kedukan itu untuk 2 kali. Untuk iya terus jang irung. Karena teh. Nah, itu. Tambahna. Tuh aya geuningan tuh dihareup engke. Pain aroda maka lamun ngamaksa si mutawadi. Pain aroda maka lamun ngamaksa si mutawadi alakmala kana anu leuwih sampurna. Alakmala kana anu leuwih sampurna. Nasaro maka nyingsringkeun si mutawadi. Nasaro maka nyingsringkeun si mutawadi kana itu maun. Ulah diteleg. Tah aya tingali. Wal jam'u nu bieu geus dijelaskeun tinggal logatna. Wal jam'u jeung ari ngumpulkeun. Wal jam'u jeung ari ngumpulkeun bainal madmadoti antara kekemu berkumur. Bainal madmadoti antara berkumur kekemu wal istinsaki jeung nyingsrek cai kana irung. Wal istinsaki jeung naon tadi teh menghirup air. Bisalah si guropin tuh disatukan. Bisalah si guropin kalawan 3 pirang-pirang siukan. Bisalah si guropin kalawan 3 pirang-pirang siukan. Tadi teh praktekna ya tadomanu anu nyimpen si mutawadi. Ya tadomanu anu nyimpen si mutawadi. Mingkulin tina saban-saban sahiji. Mingkulin tina saban-saban sewiji. Minhanu tetap itu kulun tina salas. Minhanu tetap itu kulun tina salas. Sumayas tansyiku salajengna ngingsrek cai. Oh ya tamad madu eta teh sanes ya taman non lain ku nunnya. Wihandi ya tamad madu anu kekemu itu mutawadi sanes nyimpen. Sugan teh nun eta. Sugan teh ya tadomanu. Ya tamad madu anu kekemu si mutawadi sanes ya tadomanu kan. Ya tamad madu anu kekemu si mutawadi kekemu gentos. Ya tamad madu anu kekemu si mutawadi mingkulin tina saban-saban sahiji. Minha tina itu salas. Sumayas tansiku salajengna nyingsrek cai kana irung si mutawadi. Abdolu eta leuwih utama. Abdolu eta leuwih unggul leuwih utama minal pasli tibatan misahkeun. Minal pasli tibatan misahkeun bainahuma minal pasli tibatan misahkeun bainahuma antara madmadoh jeung istinsak. Bainahuma antara madmadoh jeung istinsak. Itu jadi yang lebih baik itu adalah 3 kali tegukan itu untuk kedua-duanya gitu. Itunya hiji maca bismillah, kadua ngumbah 2 dampal panangan, katilu kekemu, kaopat ngingsrek cai kana irung. Kalima wa masu jami rosi jeung kalimakna ngusap sakabeh nomoran ameh kabayang. Wa masu jami rosi jeung kalimakna ngusap sakabeh sirah. Wa masu jami rosi jeung kalimakna ngusap sakabeh sirah. Lamun hayang ilmu manfaat jeung hayang katalar terus dipraktekkeun ketika wuduna. Bakal nerap ilmu teh moal poho. Lamun dipraktekkeun mah. Wa masu jami'i rosi cobaan engkenya jeung ngusap sakabeh sirah. Jadi kan ari pardu nama ngusap teh sawareh sirah. Tah ieu ngusap sakabehna tah. Jadi kieu pas ngusap sirah geuningannya kan pardu wudu teh ngusap sawareh sirah bade ditempel bade di kieu. Itunya bade sirahna bade rambutna. Tah sunatna teh kieu sakabehna kitunya. Jadi pas ngusap sirah teh wudu kan ngumbah rarai, ngumbah panangan langsung ngusap sirah. Nah, ngusap sakabeh sirah itu lebih sunnah. Jadi kieu set. Nah, gitu. Itu sunnahna. Sabab aya nu ngawajibkeun eta Imam Malik mah wajib sakabeh. Wa fi ba'di nusakhil matni al-khuruj minal khilaf mustahab kaidahna. Keluar dari perikhtilafan itu disunahkan. Sunnah ngusap sakabeh sirah. Wa fi ba'di nusahil matni jeung eta tetep dina sawarehna pirang-pirang salinan matan.
wa fi ba'di nusail matni jeung eta tetep dina sawarena pirang-pirang salinan matan. Wasti abu rosi bil masih ari lapad wasti abu rosi bil masih logatna wasti abu rosi jeung nyurambahan mastaka sirah teh wasti abu rosi jeung nyurambahan mastaka bil masih ku diusap bil masih ku diusap itu beda redaksi lah sarua intina. Ari ngusap sawareh makan geus jelaskeun amama subadi rosi dina fardu wudu peuting eta di subuh. Amama subadi rosi anapun ari ngusap sawareh sirah amama subadi rosi anapun ari ngusap sawareh sirah pawajibun maka eta mah wajib da jadi fardu wudu kama barina tetep sapertoskeun katerangan sabako geus narima ti heula itu mah. Walau lam yurid jeung lamun teu ngamaksad si mutawadi walau lam yurid jeung lamun teu ngamaksad si mutawadi naj'ama kana nyopotkeun perkara naj'ama kana nyopotkeun perkara ala rosi tetep itu mah dina luhureun mastakana mutawaddi ala rosi tetep itu mah dina luhureun mastakana si mutawaddi min imamatin nyatana sorban min imamatin nyatana sorban wa nahwiha jeung saumpamina sorban cara kupiah min imamatin nyatana sorban wanawiha jeung saumpamana imamah naon saumpamana sorban teh kupiah kopiah urang teh wudu ngan mung dilepaskeun naon kopiah kamala maka nyampurnakeun itu si mutawadi kamala maka nyampurnakeun itu si mutawadi kamala maka nyampurnakeun si mutawadi jamin wudu bil masih kungusap alaiha kana itu imamah alaiha kana itu imamah usap we bana contoh kan di sorbannya di udeng dah hese deui atuh lamun di udar deui mah kudu di udeng deui nya. Lamun kopiah mah bari mukana. Ayo orang-orang anu di udeng mah hese. Nah, maka carana kieu tingali. Sup. Nah, tingali sup ka dieu usap pas ngusap sirah teh supkeun mah ieuna udar salit kitu kan tos we. Langsung usap kieu salit. Nah, kitu. Urang lamun rek di wudu moal dibuka kopiahna nya kitu we carana. Bukeun salit kitu terus nyampurnakeunana di usap we sorbana kopiahna. Ngan ulah kopiah nu kieu mah jadi beureum kena. Salajengna nomor kasabaraha sunah kasabaraha yeuh? Kasabaraha jieun? Kalimahan kagenep. Wa masu jami'il udunaini jeung kagenep nangusap sakabeh dua ceuli. Wa mashu jami'il udunaini jeung kagenep nangusap sakabeh dua ceuli. Diusap sakabeh dua ceuli nah ari ngusap dua ceuli makan sunah hukum nu mana wae dohirihi ma tegasna luarna itu udunen dohirihi ma tegasna luarna itu udunen nah ini nih luarna kuping gajah kupingna luarna itu udunen wabatinihi ma jeung jerona itu udunen wabatinihi ma jeung jerona itu udunen luarnya jeung jerona ge tah jerona mah ieu. Nah. Bimain kucai jadi din anu anyar itu main bimain kucai jadi din anu anyar itu main jadi nyanak dicai. Nah tingalinya nah jempol jeung curug itu digunakan curug untuk mengusap bagian dalam jempol untuk mengusap bagian luar maka kita tingali sup asupkeun sok colok ya jempol di luar tah bagian ieu di kitu tah jempol muter-muter ieu muter-muter kitu paham teu paham mana Mbak Tibra nah gini ya Mbak tuh di kieu-kieu tuh jadi curug untuk ini untuk bagian dalam telinga iya untuk jempol untuk bagian bareng we langsung tuh jempol untuk bagian luar pahamnya itu cara-caranya selanjutnya itu harus diperhatikan al ghairi balali rosi tegasna ae ghairi balali rosi tegasna lain babaseuh cai lain cai babaseuh sirah ae ghairi balali rosi tegasna lain cai babaseuh sirah jadi kudu cai nu anyar jangan umah ceuri teh lain urut tadi urat ngusap sirah gitu wasunatu jeung ari kasunahanana pikai piati masihima
dina tata cara ngusap itu udunen fi kaifiati mashihi madina tata cara ngusap itu udunen ayo dilana. Ini tips-tipsnya, silakan dibuat tutorial di YouTube-nya Pak. Ayo dekhila eta yen ngasupkeun si mutawadi atau buat aplikasi wudu kemang pieuna kartuna ayo dekhila animena ayo dekhila eta yen ngasupkeun si mutawadi ayo dekhila eta yen ngasupkeun si mutawadi sok asupkeun kana naon kudu diasupkeun mas bihataihi karena dua curugna itu mutawadi. Curug itu telunjuk. Mas bihataihi karena dua curugna si mutawadi. Mas bihataihi karena dua curugna itu si mutawadi. Kadek bisa salah ngasupkeun curug nu mana tah. Pisoma hoihi dina dua liang cepilna mutawadi. Pisoma hoehi dina dua liang cepilna si mutawadi. Nah, asupkeun sok curugna bieu geus lah bieu tah jiga nu bieu. Praktekna asupkeun si curugna kana dua liang cepilna soma haehi pisoma hoehi dina dua liang cepilna si mutawadi. Sup sok kitu tah. Wayudiru jeung muterkeun si wayudiro jeung muterkeun si mutawadi. Takdirna wayudiro diatapkeun kana ayudila. Wayudiro jeung yen muterkeun si mutawadi wayudiro jeung yen muterkeun si mutawadi huma kana itu mas bihatai huma kana itu mas bihatai puterkeun eta curug teh alal ma'atipi kana lupat lepit alal ma'atipi kana lupat lepitna tah anu ieu teh eta kan ini biar bersih lupat lepitna puter-putereun. Wayumiro jeung yen ngaliwatkeun kumaha jempolna ye. Nah tadi praktekna jempol di luar kan. Wayumiro jeung ngaliwatkeun wayumiro jeung ngaliwatkeun si mutawadi wayumiro jeung ngaliwatkeun si mutawadi ibhamaihi kana dua jempolna mutawadi ibhamaihi kana dua jempolna itu mutawadi. Aya jempolan mangpi tah sagede jempol ala duhurihima kana tongongna itu udunaini ala duhurihima kana tongongna atau luarna tongong teh luarna tongongna itu udunaini berarti ieu na tah tadi teh geus lah. Sumayul siko salajeng ngantelkeun si mutawadi sumayul siko salajeng ngantelkeun si mutawadi kapaihi kana dua dampal pananganana mutawadi kapaihi kana dua dampal pananganana si mutawadi wahuma tepungkeun kieu set tuh kieu ya tingali set langsung tepungkeun oh gitu ieu nya sut asupkeun cai set beres wahuma jeung ari itu kapaihi wahuma jeung ari itu kapaihi mablulatani eta anu dibaseuhan duanana mablulatan niatan nu dibasan dua nana bil udunaini kana dua celina bil udunaini kana dua celina istidharon karena ngadohirkeun ieu nya tuh kieu tah tingali beresna terakhir gitu istidharon karena ngadohirkeun genap cenah 7 wa tahlilul liyati. Nah ini khusus bagi yang berjenggot kesunahan bagi yang berjenggot nih wa tahlilul lihiyati jeung kasawarji 7-nya nomoran wa tahlilul lihiyati jeung ka-7na nyela-nyela kana jenggot wa tahlilul lihiyati jeung ka-7na nyela-nyela kana jenggot al kasati anu kandel atau kasati anu kandel ka-7na nyela-nyela jenggot al kasati anu kandel carana teh kieu ye tingali. Jadi tihanap. Elsa nanti kalau suami Elsa berjenggot, ya berjenggot panjang, nah nanti di sini nih, tihanap pepatahan, tak kia tak. Disodok tihanap Elsa, tak jenggot nah, gitu tak nyela nanya. Bimusal lasatin kalawan tilu balikan.
Bimutalasatin kalawan tilu balikan minar rajuli tilalaki tilu balikan gitu. Tumang dalo mah diuntun. Bimutalasatin kalawan tilu balikan. Kayak mun alumnian bakal aya jenggot nu diuntun minar rajuli tilalaki. Amalihiyatur rajuli anapon ari janggot na lalaki anu ipis kumaha anu ada nih masa lemar janggot ge geus melak pada melakna tiba heula eta teh teu jadi amalihiyatur rajul dina dada tinggali bulu dadana tuh amalihiyatur rajuli anapon ari jenggot na lalaki. Jadi ada nih mah berbulu dadana berbulu. Amaliyatur rajuli anapon ari janggot na lalaki. Al khofi patu anu ipis. Al khofi patu anu ipis. Anu ipis ya kumaha atawa walihiyatul mar'ati jeung ari jenggot na awewe. Nih Amel ada jenggotan nih. Walihiyatul mar'ati jeung ari jenggot. Jenggotna naon? Awewe walhung sajeng wandu. Walhung sajeng wandu. Wandu itu berjenis kelamin dua. Payajibu maka wajib. Payajibu maka wajib. Nawan tahliluhuma nyela-nyela na. Nawan tahliluhuma nyela-nyela na ya khopipa jeung lihyah mar'ah. Nawan tahliluhuma nyela-nyela na ya khopipah jeung lihyah tul mar'ah ilaih. Jadi lamun aina jenggot awewe atau jenggot wandu atau jenggot anu ipis jika si kuring ya jenggot ipis maka itu mah wajib nyela-nyelana teh. Ari tadi mah anu jenggot na kandel mah hanya sunnah nyela-nyela kieu na teh. Ai anu ipis mah wajib daku cek tadi teh cek subuh tadi farduna wudu teh kudu kakumaha sakabeh wajah di antara wajah teh nya eta ieu kan ieu lihyataini teh kulit nah iya sadaya kulit wajah kudu kakum bah in wasok mana salah jeung na wa kaifiatuhu tata cara nah tata carana geus dijelaskeun bieu ge carana disodok teh na wa kaifiatuhu jeung ari tata carana itu takhlil wa kaifiatuhu jeung ari tata carana itu tahlil ayud khilayatayen ngasupkeun saha arrajulu lalaki saharojulu lalaki asobiahu kana pirang-pirang ramona itu rojul asobiahu kana pirang-pirang ramona itu rojul min aspalil lihyati tibe handapna jenggot min aspalil lihyati tibe handapna jenggot bisa dihandap teh anggeus nomor sabarahan dalapannya wa tahlilu asobi'il yadaini warijlaini jeung kadalapanna tahlilu asobil yadaini nyela-nyela pirang-pirang ramo dua panangan wa tahlilu asobil yadaini jeung kadalapan nyela-nyela pirang-pirang ramo dua panangan kieu nya kitu tah warijlaini jeung dua suku warijlaini jeung dua suku sami dua suku na ge di sela-sela ku cingir tah kieu mel tah wudu teh tuh masuk sela-sela gitu aja kan ulah dibawa perasaan gitu. In wasola sunah sela-sela in wasola lamun ayeuna in wasola lamun tepung nepi in wasola lamun nepi kadinya lain naon al maucai ilaiha karena itu asobi min ghairi tahlilin barina tanpa di sela-sela min ghairi tahlilin barina tanpa di sela-sela lamun geus kakumah berarti sunat di sela-sela kumaha lamun ayeuna tenepi damelan rapet si ramona teh aya di dieu masih kadal ngaranna oge si sandi keur bulan puasa teu lah sim kuring nuju alit keneh ka ieu naon teh jang ka duruku merecon rapet ieu na teh kieu tah si kadal tah budakna Mang Iming budak adina Yuyus nah itu kumaha tah lamun kitu fa ilam yasil maka lamun teu nepi itu maun fa ilam yasil maka lamun teu nepi itu maun illa bihi angin kalawan takhlil
ila bihi angin kalawan takhlil kal asobi ari contona eta tetep sapertoskeun pirang-pirang ramo kal asobi ari contona eta tetep sapertoskeun pirang-pirang ramo al multapiti anu rapet itu asobi al multapiti anu rapet jika suku meri ngaentog al multapiti anu rapet itu asobi wajaba maka wajib naon tahliluha nyela-nyela na itu asobi naon tahliluha nyela-nyela na itu asobi. Jadi pindah hukum natina sunah jadi wajib anu kan rapet kieu tah pasti di ieu teh kan aya anu anggahota anu bisa anu katepian ku cai keur ngumah panangan teh maka wajib di kieu heul kartos. Nah gitu. Wa ilam yata'atta kumaha lamun hese gambaran misalkan rapet pisan eta mah ari aya nu terapet pisan mah aya gambaran rapet nate sabelah dieu aya sela-sela nah ieu kan hese bisi teu kumaha kucai maka dikitu-kitu ngan ulah sampaikeun ka ayeuna nepikeun ka soeh kitunya. Wa ilam yata'atta jeung lamun teu gampang naon tahliluha nyela-nyelana itu asobi lil tihamiha karena dempetna atawa ngadaging dempet ngadaging lil tihamiha kan barisan lil tihamiha karena dempetna rapetna itu asobi rapet pisan naon ngaranna teh rapet pisannya ngadaging teh hese haruma maka lain seungit haruma maka haram laubar haruma maka haram naon pat kuha nyoehkeun itu asobi naon pat kuha nyoehkeun itu asobi. Ai tadi mah rapetna teh henteu dugikeun ka rapet ngadaging tadi mah rapetna teh rapet bisa dikieukeun keneh gitu multapit mah tadi teh temu ai iltifat teh hartosna rurat reret hartosna temu tadi mah jadi wajib di sela kan aya sok aya anu kieu geuningannya nu setruk atawa naon pananganna teh kieu we nya tah rapet kieu nu tadi mah anu wajib di sela-sela teh anu dina nalika dikieukeun teh moal soeh bisa dikieukeun lah sela-sela gitu wajib dan nyela-nyelana lamun urang mah kan normal kieu henteu wajib nyela-nyelana ngan sunah hukumna tah kumaha lamun rapetna teh anu multahim anu ngadaging cara dikieukeun teh teu bisa dipisahkeun dageus ayeuna ngahiji ngadaging. Nah kalau itu mah haram ku urang disampaikeun disoehkeun kieu sabab la dororo wala diroro jangan membahayakan diri jangan membahayakan orang lain. Kaidah fikihna ad-dororu yuzalu kamadaratan karipuh itu harus dihilangkan. Haruma maka haram non fatkuha nyoeh itu asobi litahllili karena nyela-nyela litahlili karena nyela-nyela kemenangnya atau anu ti kudrotna kitu sok ayanya wa kayfiyatu kumaha cara-cara ayeuna nyela-nyela wa kayfiyatu tahlilil yadaini jeung ari tata cara nyela-nyela dua panangan wa tahlilu wa kayfiyatu tahlilil yadaini jeung ari tata cara nyela-nyela dua panangan carana teh bit tashbiki. Nah carana nyela-nyela dua panangan carana bit tashbiki cirian carana teh kumaha bit tashbiki eta tetep ku dibeberkeun direnggangkan atuh Mbak direnggangkan dibeberkeun itu jadi dikieukeun tuh pas wudu teh si ramo teh direnggangkeun ulah kieu warijlaini jeung ari tata cara nyela-nyela dua suku warijlaini jeung ari tata cara nyela-nyela dua suku kumaha tah jadi geus pepatahan kan bi ayabda eta tetep kuyen ngamimitian mutawadi bi ayabda eta tetep kuyen ngamimitian si mutawadi bi ayabda eta tetep kuyen ngamimitian si mutawadi bihin siriyadihi ku cingir leungeun nah itu si mutawadi bihin siriyadihi ku cingir leungeunna itu si mutawadi
al yusra nu belah kenca. Nah Mel ini cingir nu kenca Mel. Min aspali rijli tina hanapeun suku. Min aspali rijli tina hanapeun suku. Mubtadian barina anu ngamimitian. Mubtadian barina anu ngamimitian. Bihin sirir rijli kalawan cingirna suku. Bihin sir aihin sir cingir. Bihin sirir rijli kalawan cingirna suku. Al yumna anu katuhu. Al yumna anu katu suku. Suku nu katuhu cingirna ku cingir leungeun nu kenca. Khotiman barina nungtungan bihin siril yusro kalawan cingir anu kenca. Bihin siril yusro kalawan cingir nu kenca. Nah lihat ke sini. Nah ieu suku sim kuring ieu anu katuhu, ieu nu kenca. Ieu leungeun sim kuring tah cingir kenca leungeun. Nah pas ngumbah teh pasnya ngumbah sampean teh ieu sunatan sastra tuh tina cingir heula cingir suku nu katuhu terus sakitu terus nepikeun ka nu jempoleun ayeuna tihanap kade min aspal tihanap set nepikeun ka cingir nu kenca beres we paham nya. Nah kitu jadi carana teh ti dieu heula set ku cingir we kitu mun hayang tereh nya kieu teh naon nya kitu carana. Ieu mah kudu teh nya disenal, nya ditajong cai teh lain ngumbah suku najong cai eta. Salajengna nomor kasalapan. Watak dimulyumna jeung ka salapan ngaheulakeun katuhu. Watak dimulyumna jeung ngaheulakeun anggahota nu katuhu. Kasunahan kasalapannya. Watak dimulyumna jeung kasalapan ngaheulakeun anggahota nu katuhu. Min yadaihi tina dua panangan mutawadi. Min yadaihi tina dua panangan mutawadi. Warijlaihi jeung dua suku mutawadi. Warijlaihi jeung dua suku mutawadi. Alal yusra bari mandeurikeun anu kenca. Alal yusra bari mandeurikeun anggahota anu kenca. Min humatina itu yade jeung rijle. Min humatina itu yadae jeung rijle. Katuh heula. Amal udwanu anapon ari anggahota. Udwani nya aya nuna. Amal udwani anapon ari dua anggahota. Amal udwani anapon ari dua anggahota. Aladani anu yashalu gampang. Ya selalu gampang naon gosluhu mangumbah karena itu aladani. Naon gosluhu mangumbah karena itu aladani. Ma'an barina bareng. Kal hoddaini ari contona eta tetep sapertoskeun dua pipi. Kal hoddaini ari contona eta tetep sapertoskeun dua pipi. Pala yuqaddimu manya kudu ngaheulakeun umah pipi katuh heula terus kenca. Eta mah bisa dua nana langsung pas ngumah wajah gitu kudu eta mah teu sunat. Pala yuqaddimu maka teu kudu ngaheulakeun si mutawadi. Pala yuqaddimu maka teu kudu ngaheulakeun si mutawadi. Al yumna kana pipi nu beh katuhu contona teh. Al yumna kana nu beh katuhu min huma tina itu khaddaini. Min huma tina itu khaddaini. Eta mah bal yutoh haroni. Bal yutoharoni majhul. Yutohiru majhulna jadi yutoharu. Yutoharu yutoharoni. Bal yutoharoni balikta disucikeun dibersihkeun duanana itu khodden. Bal yutoharoni balikta disucikeun duanana itu khodden. Dab'atan wahidatan kalawan sakaligus. Dab'atan wahidatan kalawan sakaligus. Langsung we kitu ngumah pas ngumah wajah. Kade disilap ngumah wajah wengi praktekna ti luhurnya tina naon ieu teh tempat jadina cai tina rambut cet kitu set. Wur cai sing ngawur heula cai da. Terus kieukeun sing kana gado. Wur. Nah kitu. Terus punuk oge ieu jeung punukna oge sami. Sunana kan wengi.
Nomor sabaraina wadakaro jeung nyaritakeun saha al musannif ki musannif suniyata taslisil udwi kana kasunahan nilukalikeun anggahota suniyata taslisil udwi kana kasunahan nilukalikeun anggahota al magsuli anu dikumbah itu udwi al magsuli anu dikumbah itu udwi wa mamsuhi jeung anu diusap itu udwi. Mana fi qauli dina ucapan ki musannif fi qauli dina ucapan musannif wa taharatu salasan tegas nama wa taharatu salasan kasabar hiji na 10 wa taharatu salasan jeung ka 10 na teh wa taharatu jeung susuci na salasan kalawan tilu kali mumah wajah tilu kali pandangan tilu kali wa fi badin usai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan dina matan yang lain kitab yang lain wa fi badin usai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan wa tikraru ari lapad wa tikraru bahasana lain salasan tapi wa tikraru cenah sarua keneh eta keneh wa tikraru tegas nama lapad watikroru ari lapad watikroru hartosna watikroru teh jeung ngabulak balik aya lil magsuli tegas nama pikeun anu dikumbah aya lil magsuli tegas nama pikeun anu dikumbah wa mamsuhi jeung anu dibasuh anu dikumbah jeung anu dibasuh bolak balik tadi kan 10 nya ieu aya tambahna wal mualatu cuman itu mah nisbatna pangna teu diasupkeun nomor 10 ini adalah tambahna wal mualatu mah bukan untuk kita yang cager tapi untuk yang daimul hadas mualah tuluy-tuluy itu sunat tuluy-tuluy jang jami anu beser mata ieu mah dibedakeun wal mualatu jeung kasunahan salajengna nyaeta mualah hartosna tuluy-tuluy. Wajib bahkannya jama anu beser jama anu gaduh panyawat beser atanapi jami anu nuju teu damang anu hitut wae aya jelema teh anu hitut wae anu beser mah disebutna naon ayeuna teh anu beser mah nu sok ngacret wae ari anu hitut wae mah doroh disebutna teh anu hitut wae aya eta ge nu geus doal hitut wae ta eta mah pikeun nisbat jalma nu eta mah wajib hukumna nya lain sunat tah jang urang ieu sunat hukumna jadi kitu nya maksudna wa mualatu jeung naon cenah tuyul tuluy wayu abaru jeung dibahasakeun wayu abaru jeung diredaksikeun dibahasakeun anhatina itu mualah bitatabu'i ku bahasa tuluy-tuluy. Jadi itu nomor ke-10 lamun erek tadi dipencil tahlilul lihyah jeung tahlilul asobi eta dihijikeun. Lamun dipisahkeun ieu nomor ke-11. Lamun tadi dihijikeun ieu nomor ke-10. Kan tadi nyela-nyela jenggot sareng nyela-nyela ramo itu lamun dihijikeun berarti ieu nomor ke-10. Lamun tadi dipisahkeun nyela jenggot misah nomorna. Nyela-nyela ramo misah ieu nomor ke-11. Nisbat jang urang jang nu cager itu sunah tuluy-tuluy. Jang jelema nu gering mah wajib tuluy-tuluy. Wahya jeung ari itu mualah. Wahya jeung ari itu mualah. Ala yahsula eta yen henteu hasil. Ala yahsula eta yen teu hasil bainal udwaini antara dua anggota. Bainal udwaini antara dua anggota. Naon taprikun pamisah. Naon taprikun pamisah kasirun anu loba itu taprik. Kasirun anu loba itu taprik. Jadi jangan ada sampai pemisah ketika ngumbah wajah itu harus langsung ngumbah naon? Sunat langsung ngumbah ulah ayeuna ngumbah wajah ngopi heula sebat heula. Kakarek ngumbah naon ayeuna?
panangan geus ngumpah panangan sebat deui sebatang langsung itu temuala bal yutoharu balik ta disucikeun bal yutoharu balik ta disucikeun naon al udwu anggahota ba'dal udwi dina sabada anggota sejen badal udwi dina sabada anggota sejen bihai sulaya jipa kalawan atau aku sakira-kira teu kaburu garing bihai sulaya jipa kusa kira-kira teu kaburu garing naon al magsulu anu dikumbah ulaina geus garing wajah kakarek kumbah leungeur aduh kana magsulu nu dikumbah qoblahu dina samemehna itu udwu qoblahu dina samemehna itu udwu ma tidalil hawa sarta meujeuna cuaca hawa ma tidalil hawa angin cuaca ma tidalil hawa sarta meujeuna cuaca hawa angin wal mijaji jeung watek wa zamani jeung zaman waida salasa jeung di mana-mana nilu kalikeun si mutawadi waida salasa jeung di mana-mana nilu kalikeun si mutawadi fal itibaru maka ari anu direken fal itibaru maka ari nu direken di akhiri goslatin eta tetep kalawan tungtung kumbahan di akhiri goslatin eta tetep kalawan tungtung kumbahan jadi kumbahan kahiji kudu sampurna wa innama tundabu jeung pastina wungkul disunatkeun wa innama tundabu jeung pastina wungkul disunatkeun naon al mualatu tuluy-tuluy tadi teh geus ngumah wajah teh kudu langsung ngumah panangan disunatkeun tuluy-tuluy fi ghairi wudu'i sahibi darurati fi ghairi wudu'i sahibi darurati dina salianti wuduna jalmi anu ngagaduhan darurat fi ghairi wudu'i sahibi darurati di salianti wuduna jalmi nu ngagaduhan darurat cara naon tulis ka sisina sahibi darurat jalmi anu ngabogaan madarat teh nyata cara daimul hadas cara naon daimul hadas contoh sahibu darurat jalmi anu ngabogaan madarat teh nyata daimul hadas teh jalmi anu tuluy-tuluyan hadas daimul hadas teh jalmi anu tuluy-tuluyan hadas naon teh jalmi anu ayeuna beser itu kan daimul hadas teu kaur atuh wudu cer deui teu atanapi dorot teu kaur wudu hitut deui maka urang sadayana ieu mah urang meureun teu beser henteu hitut wae maka sunat tuluy-tuluy teh anapun jang nu bieu nisbat jang sahibu darurat jang jami nu ngabogaan panyakit jami anu tuluy-tuluy hadas anu ngacer wae amma huwa anapun ari itu sahibu darurat amma huwa anapun ari itu sahibu darurat fal mualatu maka eta ari tuyul fal mualatu maka eta ari tuluy-tuluy wajibatun etan wajib pihaki dina hakna itu sahibu darurat pihaki dina hakna itu sahibu darurat jaman nu boga panyakit ngacret wae mah eta mah wajib langsung geus ngumararay teh langsung kudu ngumah naon panangan langsung wajib eta hukumna sabab ketika ayeuna lamun ditunda-tunda ngumararay heula kalah cret deui balikan deui wa baqiya jeung tetep wah salaresna mah seueur kasunahan wudu teh wa baqiya jeung nyesa tetep lil wudu pikeun wudu naon sunanun pirang-pirang kasunahan aya sunan naon sunanun pirang-pirang kasunahan ukhronu sejen kang weneh ukhronu sejen madkuratun anu dicaritakeun itu sunanun ukhra madkuratun anu dicaritakeun itu sunanun ukhra fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab anu panjang pembahasanna fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab anu panjang pembahasanna banyak masih yang lain paslun ari eta hiji pasal fil istinja nu tetep ieu pasal dina martelakeun istinja ari istinja teh artosna cewoknya bebersih istinja itu adalah naon istinja bebersih cewok omeh atuh bahasa urang nama
omeh istinja teh cecewok bahasa Jawa nama cecewok. Wa ada bi qadail hajati jeung etika. Nah, wa ada bi qadil hajat qadilnya wa ada bi qadil hajati jeung etika adab-adaban tata krama jalma anu nyumponan hajat. Wa ada bi qadil hajati jeung etika jalma anu nyumponan hajat. Jalma anu bade hampangan, jalma anu nyumponan hajat teh anu bade BAB. Etikana kumaha. Wal istinja'u jeung ari cecewo. Wal istinja'u jeung ari istinja. Wa huwa jeung ari itu istinja min najautu syai'a eta dicandak tina lapad. Wa huwa jeung ari itu istinja min najautu syai'a eta dicandak tina lapad najautu syai'a. Hartosna najautu megatkeun kuring. Najautu megatkeun kuring. Asyai'a kana hiji perkara. Ieu cek bahasa. Aikoto tu tegasna mah sarua megatkeun kuring. Aikoto tu tegasna megatkeun kuring. Kana itu syai'. Paka'annal mustanjia. Paka'annal mustanjia. Maka kaya saya kosna jalma anu cecewok. Paka'annal mustanjia maka kaya saya kosna jalma anu cecewok. Yuktiu eta megatkeun itu mustanji. Yuktiu eta megatkeun si mustanji. Bihi kalawan itu istinja. Bihi kalawan itu istinja al-adha kana kokotor. Rereged. Al-adha kana rereged atanapi kokotor. An-nafsi tina dirina itu mustanji. An-nafsi tina dirina itu mustanji. Mustanji teh naon jalma anu istinja. Nah, tadi kan di dalam kurungna wal istinja'u. Wal istinja'u jeung ari istinja cecewok hukumna kumaha tah? Omeh teh hukumna kumaha? Omeh teh wajibun eta anu wajib. Wajibun eta anu wajib. Min hurujil bauli tina kaluarna ciki. Min hurujil bauli tina kaluarna ciki. Wal goiti jeung goit. Wal goiti jeung tai. Tai naon atuh ieu na bahasa Indonesiana? Hah? Pup. Tinja nya. Berak. Kumaha kunaon ayeuna ngabersihkeunna na istinjana omehna bil ma'i kucai. Bil ma'i kucai awil hajari atawa ku batu. Awil hajari atawa ku batu. Mamun batu dina kereta mah ayana tisu. Wama jeung bae asal ulah aya mejikan we. Wama jeung ku perkara pimanaha tetep mah dina samana hajar. Pimanaha tetep itu mah dina samana itu hajar. Nya teu kudu make. Geus jag-jag min pimanaha dina manana itu hajar. Mingkuli jamidin nyatana saban-saban anu teuas. Mingkuli jamidin nyatana saban-saban anu teuas. Tohirin kawan ada nih jadi tuh. Tohirin anu suci itu jamid. Koliin anu ngabedol. Koliin anu ngabedol itu jamid. Goiri muhtaromin anu henteu dimulyakeun ku syara. Goiri muhtaromin anu teu dimulyakeun ku syara. Nah, WJJ ini sedang hijrah ke Australia, sedang mencari ayeuna mencari tulang rusuk yang patah. Ke mana? Ke Australia, sampai ke Australia. Nah, maka WJJ teh ayeuna numpak kapal pesawat. Teu aya ayeuna batu, teu aya cai, kumaha tah? Ku tisu. Menang teu tisu, tingali makna hajar. Mingkuli jamidin, teuas kan? Atanapi teu ku tisu kunaon ayeuna ku didinya aya misalkeun pangebug satpam kareta sok mangga. Tohirin anu suci. Asal suci. Asal naon suci ju. Ulah kudu najis.
Koliin anu ngabedol anu bisa nyabut kana tai tanya. Goiri muhtaromin anu teu dimulyakeun ku syara ulah roti sabab roti mah dimulyakeun sabab dahareun ulah ku Quran ju di demo engke di alumnian buku 2 hiji 2 engke jujur lamun ku Quran mah teu kenging. Nah kudu kitu nya tos walakinil abdolu kumaha pang abdol-abdolna ayeuna omeh. Nah ini praktekkeun ye sakali mah nyobaan praktekkeun ilmu paling utama walakinil abdalu jeung tatapina ari pang utama-utamana ayastanjia eta yen cecewok itu si mustanji ayastanjia eta yen cecewok si mustanji awalan dina mimitina bil ahjari ku pirang-pirang batu tunaan ti ayeuna di WC kudu aya naon batu geus ayeuna di ala ku batu summa yutbi'a salajengna nuturkeun summa yatba'a salajengna nuturkeun itu si mustanji sumayat bahasanya nuturkeun mustanji hak kana itu ahjar sanian dina kadua kalina bil mai ku cai geus dicokel ku batu ayeuna omeh ku cai itu tata cara omeh yang paling sempurna paling utama matak sunah ditunaan di WC teh aya batu ala mana bieu teh wa wajibu kawajibanana sakumaha wa wajibu jeung ari kawajibanana salasu masahatin ya lamun ku batu ya salasu masahatin eta tilu pirang-pirang usapan tilu kali usapan wa wajibu yang kewajibanna salasu masahatin eta tilu pirang-pirang usapan walau bisalasati atropin sok sanajan kalawan tilu pirang-pirang juru walau bisalasati atropi hajarin wahidin sok sanajan kalawan tilu pirang-pirang juru atau tungtung batu anu sahiji batu nama hiji henteu tilu tapi juruna aya tilu kali atanapi batuna tilu sausapan blower ka WC sebelah nya sausapan di blower deui waya juju jeung meunang kumaha tah lamun urang teu make batu heula langsung ku cai waya juju eta mah wajeje waya juju jeung meunang naon ayak tasiro yen ngawungkulkeun saha al mustanji jami anu cecewok almai kana cai urang masuk kungkul wae emah teh ku cai menang au ala salasati ahjarin atawa ngawungkulkeun kana tilu pirang-pirang batu kana naon ku batu hungkul lamun di leuweung contohna teh nya yanko nu bakal jadi bersih bihinna ku sabab itu salah sati ahjar naon al mahalu tempat najis naon teh birit in hasola lamun hasil naon al inqau ngabersihkeun biha kalawan itu salah sati ahjar wa ila jeung lamun teu itu in hasola lamun teu ayeuna ku tilu kali can bersih wae wa ila jeung lamun teu itu in hasola jada maka nambahan itu si mutawadi mustanji jada maka nambahan si mustanji alaiha kana itu salah sati ahjar hatta yanko sehingga yen narima bersih sehingga yen bersih itu mahal sok we nepikeun ka 50 kali ge nepikeun ka can bersih mah wa yusanu jeung disunatkeun ba'da dalika dina sabadana itu inko naon atas lisu tilu kalikeun faida aroda maka di mana-mana ngamaksad si mustanji al iktisoro kana ngawungkulkeun ala ahadima kana salah sahiji tina hajar jeung maun
Fal ma'u maka ari cai afdolu eta nu leuwih utama. Fal ma'u maka ari cai afdolu eta nu leuwih utama. Jadi lebih baik dengan air. Lianahu kana saektosna ma'un. Lianahu kana saektosna ma'un. Logika we logika. Ku cai mah bakal tereh bersihna. Lianahu kana saektosna ma'un yujilu eta ngaleungitkeun itu ma'un. Yujilu eta ngaleungitkeun ma'un ainan najasati kana datiahna najis. Ainan najasati kana datiahna najis wa atharoha jeung tapakna najis. Wa atharoha jeung tapakna najis. Kayaning naon? Ambeuna, rasana, rupana itu bakal leungit ku cai mah. Wa atharoha jeung tapakna labete najis najasa. Wasartu ijja'il istinja'i jeung ari syarat cukupna cecewok. Wasartu ijja'il istinja'i jeung ari syarat nyukupkeunana cecewok bil hajari ku batu alaya jipa eta yen teu kaburu garing naon al khoriju anu kaluar. Naon teh anu kaluar teh? Nu kaluar teh cai ompol atanapi tai an najisu anu najis itu khorij. Ulah kaburu naon heula? Garing. Geus nepikeun kana apel. Walayan takila kaduana jeung yen ulah narima pindah itu khorij. Walayan takila jeung kaduana yen ulah narima pindah itu khorij an mahalli hurujihi tina tempat kaluarna itu khorij. Ulah kaburu urat aret, ulah kaburu pindah ayeuna kana ping-ping. An mahalli hurujihi tina tempat kaluarna itu khorij. Walayat roa jeung ulah yen anyar datang. Walayat roa jeung yen ulah anyar datang alaihi kana itu khorij naon najisun ahor. Najis nu sajen ulah ayeuna kalah katamahan deui. Naon najisun ahoru najis anu sajen ajnabiyun tegasna mah anu deungeun-deungeun nu sajen. Ajnabiyun tegasna mah anu deungeun-deungeun nu sajen anhu tina itu khorij. Painin tapa maka lamun narima eueuh narima sepi. Painin tapa maka lamun narima eueuh narima sepi. Naon syartun syarat min dalika tina itu madkur tina itu alayajipa wa alayantakila wa alayatroa. Min dalika tina itu madkur nu caritakeun nu bieu ta'ayana maka narima ta'ayananya maka narima tangtu naon alma ucai ta'ayana maka narima tangtu naon alma ucai geus we ayeuna kucai wayajtanibu salit deui geuningan. Wa yajdanibu wallahu a'lam.